Negeri di atas awan. Kadang hidup tak sebercanda itu kawan. Dulu jalan di sini pun sangatlah jelek, dan sekarang perubahannya sangat benar-benar 100% berubah. Tanjakan pun kita lalui, kebun pun terasa indah bagi kami untuk dipandangi. Ketika kita sampai perempatan, disinilah jalur Gunung Putri, alun-alun Surya Kencana. Kehidupan di sini pun terasa sangat berarti bagi kami. Sekeliling orang pun masih banyak di sini menghirup udara segar. Dan pada akhirnya kami pun turun kembali. Seperti ada, tapi tak ada. Seperti terlihat, tapi tak terlihat. Inilah kehidupan sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi coy. Iya ke Gunung Batunya. Gunung Batu guys. Di tempat adem bukan nama udara nanti masih sejuk-sejuk kumaha gitu nya. Bukan nama tinggali aja pemandanganna. Si anjing dah mau turun jadi dina motornya ngeblog-blog gitu lah nya brother tuh tinggali babatok ketinggali. Anjing, yo, anjing glowing dia banget aing. Guys, astagfirullah. Guys, pokoknya nama enakeun pokoknya nama review lagi ya Gunung Putri guys. Jadi dikarenakan emang ieu dina motor posisina keureun di badit saeutiknya. Dina tadi dinya tah. Ya, kayak saya udah di dia ya. Kayak kedapnya sabar lah guys. Jadi penontonnya sabar. Oke guys. Nah, di dia lah we. Nah, kalau yes lah di dia kan yes guys. Tinggali aja ngeunaheun kieu sawahan hakiki guys. Nah, guys. Ieu Gunung Putri. Tuh pesawahan unggul anjir piraku teu kabeh teh ke pesawahan unggul bisa rek ngebon cenah ka dieu bisi butuh sayuran ieu mah ka dieu we kontak lah nya tukang sayuranna maksudna teh lain saya kontak kok kana tukang sayurananya brother lah. Subhanallah cenah si kolot eling euy nah, jadi baheula mah di detot tempat syuting sinetron di dari di handap anu perumahan sekolah nih tadi di teh tuh nu koneng itu teh tempat saruting di teh kebanyakan orang-orang sararutingnya guys. Jadi sekedar info ya namanya di luhur mah tiis teu ciga di Cipanas hareudang asli tuh anjir pokokna mah what the fuck man pokoknya mah udah gelo pokoknya namanya iya mah jalan-jalannya iya mahnya sekedar jalan-jalan gitunya bari ngaripeu oge tempat-tempat anu teu sadayana apaleun gitunya nu di luar Cipanas gitu hayang misalkan niis tah ka dieu kan kade ulah luncatnya kayak loncatna ka sawah batur masalahna mah ulah loncat pokoknya namanya yo pokoknya mah ada Adam ya Allah ya Rabbi. Astagfirullahaladzim. Pokokna mah enakeun we. Tinggal ieu cuaca menang nyetelkeun ieu ti pusat. Aduh ya Allah. Tuh tadi cedem jadi caang kieu ku pusat disetelkeun heula nya ieu mah. Kumargi si Itingna da jauh gitunya lah mun disebutkeun si Iting da jauh si Itingna di Bandung lain di Cipanas. Ieu mah Iting Cipanas nya gitu merenya rada meledak si Iting mah gitu merenya
ayo refreshing lah. Come on baby, tong di imah wae atuh dan naonan di imah wae oge boga pamajikan henteu atuh. Lamun boga pamajikan mah gawe rek dikumahakeun ge bebasnya. Da orang macan gitulah nya. Masalah teh orang mah can bisa eta mah khusus plus dewasa anjir. Tah dewasa mah nu kieu tah ieu geus dewasa geus borojol geus turun mesin eta mah beda daya anjing buat apa lagi geus tarik bukan namanya eta mah nya. Ada tuh bisa rek loncat hayu atuh loncat. Sekedar sawah tuh. Ya mungkur sawah unggul cuman enakeun sebenarnya namanya tempatna gitunya lamun keur niiseun. Bulan puasa oge tiasa di dieu. Niiseun ulah godin atuh da isin anjeun godin sisi jalan. Teteh jangan jadi weh si kolot tah mancing jadi ke gorwas teteh ngalangkung kayak ngingkit kolotnya awan kena di bumi ngambek engke bukan ulah gitu nya brother tuh angin sepoi anjir iya enakan kieu angin sepoi buket tingali atuh ya Allah kus Dragon Ball aji bukan jadi Dragon Ball kieu tuh tiis ya Allah seger nikmat dunia teh benernya Cipanas sempit tapi enakeun brother bukan nama enakeun adem karena hati lagi karena mata lagi tinggal di bolotot gitu anjing tuh dah hese mata orang mah tuh bisa dibolotot kalau maginya tuh pokoknya mah sakit tuh nya ti saya mah nya jadi bisa rek naik ke gunung oge tiasanya ka dieu nya ieu mah sekedar info gitu nya naik ke gunung tiasa ka dieu lewatna jalur Gunung Putri nya lamun bade ngalangkung ka dieu lewatna jalur Gunung Putri nya tiasa kina aya pos di luhur aya naon namina teh terminal angkotnya di luhur jadi tinggal naik keluar aya dangkin diarahkeun nya teh ditu pokona mah tuh moal amang piraku atuh tangalumuk wae nya kalakuan teh pokoknya mah sakit tuh berarti pusat mah nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tong hilap di subscribe pokoknya namanya brother and sis and lur pokoknya namanya di subscribe jempolnya tong hilap tap nya di like na oge pokoknya mah gitunya ya mah mengedukasikan saja untuk daerah Cipanas sempit tapi enakeun lamun apa tempat-tempat nu enakeun bukan namanya sakit tuh we. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekali di assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 3 kali ya tuh lebar